upacara seremonial di kawitan dur kanca. Abah Adang ngancen gawe di panitia teras kembali itu teras kasep nah nyaketan kapupuhu antosan dirinya 2 jam kirim ku abah di teang deui iya awas iya betul maka kapayun kali itu antakan diri itu alah sekali mana sih lagi hebat kucuci jangan ada alah lajeng kucu pada bewara heula mah kurang bewara kabalarea ieu teh aya acara naon rame-rame itu para ruku nya leres gitu soal sanduk-sanduk heula benernya apa-apa jam jam langkung ti payun deuleu mohon atuh mang ngawakilan sapara kanca hiji sanduk-sanduk heula deuleu wilujeng sumping pangasa ketua Bapak PD 2 PGRI cabang Kabupaten Ciawi lajeng Bapak Pupuhu camat Cikembar aya oke Bapak Babinsa mohon TNI atuh aya keneh Pupuhu PGRI Kecamatan Cikembar Bapak Asep di kamari mohon lajeng Bapak Unang oke aya kepala SMP model Kades Cikembar ge aya mohon hebat eta nu kumisan anu panggeuleuna ka simkuring eta aya Pak Asdur geuleuh eta jeung teh kitu tades apa saurana teh mohon dieu nu nari mohon bade nyalawer insyaallah kitu teh kada disuunkeun mohon lamun kitu carana mah bah mohon teh dina raraga hut PGRI hut guru anu ka-77 lamun cek urang Sunda mah milang kala anu ka-77 akhirah gitu mudah-mudahan khususnya PGRI di Kecamatan Cikembar hiji sing sehat amin 2 sing melik rezekina lebih gede amin sugana ku PGRI dajogan naik gaji meureun pasir ceuri aya ketua Bapak PD 2 benernya anjeunna nu ngusahakeun urang anu sertifikasi nepi ka ayeuna aya naon akang eta teh pancasa PGRI eta dia tapi naon aya kategori 7 kategori 2 jadi P3 alhamdulillah P3K loba aya nu ngora P3K Kecamatan Cikembar teh aya 87 itu alhamdulillah ditambah 17 kurang anu ti payun intinya kirang langkung 100 ya salah bah mohon nama urang libur heula putarian barudak hayu hoyong terangan nya bener guru-guru Cikembar teh asa nari tah eta di antara kaparigeuhanana sok jar siap iya mangga Bapak tentonan ti guru-guru sadayana ya sok mengacu ya
Apa gesek nih di tidur jangan lah. Duh, dengan resep. Alah. Masih di tuh, Bang. Aduh, hebat tuh ya. Wih. Oh, tadi dia tak jadinya. Siap dah, ya. Apa? Kita jawab kita. Itu. Iya, oke, jawab jawab. Dan semua. Oh, aduh. Gua mah bebe, tekan aku jangan jam gini. Ya, sok jangan aja, lah. Ada. Apa? Kadang itu. Ayah apa? Nyanak debitna. Betul. Buburu pakainya. Buburu kancangan. Ibu-ibu ayah. Mau bukan kacang. Alah. Rupina eta teh pangaresa. Mangrupikeun tampilan ti guru-guru nyata guru-guru aranom keneh tah ieu teh SD model SD Cibodas SD mana teh Sungapan SD mana Cimahu 2 ieu Tulian Pasir Gabi lah oh Sungapan ieu nu murag ayeuna oh pasir kuatul kamurag Pak Aduh semangat. lain murag oge diantep we teh dicokot Eta lamun kacugang, eta lain saking ku disiplinnya sakitu mah neng teh mana neng suka mantri aduh nanti suka mantri mah meninggal gincelang akhir ya jalan oke Mohon. mungkin di kawitanana ku ketua PGRI Cikemar Bapak Asep anak Acis 25.000 gini kecerot Oh gitu. mungkin Bapak Ketua PGRI di Kabupaten Gini. di Banten nama sok 100.000 wae Itu. kecerot itu cacat Bapak Asep Bapak Asep perjantan Oh aduh pas tuh kumis di kana. Pasti dompet oge. kana Gitu. ngan kudu di laguan laguna ieu mah etang-etang pangemut-gemut ka urang Sunda aya katuangan urang Sunda luput aya pakecrot aya pecang terus deh aya comro aya misro eta suruput dina laguna bakecrot suruput Raos bari istirahat. Dar musikna. Kena salah oke daya mah benang nyium sorangan gitu nah si teteh geus siap deui si teteh geus siap deui
100.000 jeung Ejo siap Boleh siap 50. udah Tenang ya, datnya nyawa mas suhur ulah sian tadi gaji dan akan maju lah akan rupa-rupa katuangan kurang Sunda leres pisan akan pang-pangan ayah di padesan eta di kampung akan raos pisan dituana sasarna mantu lagi cakap ngumpul ngariung di saung balakecra bogoh we pedo akan katuangan sengaran tina kirata nu haratina kira-kira sugan nyata ngeun hajakal kumaha ayeuna geus langka aya padahal mah mun aya mata kabita comrok oncom digerok misero amis diro pecah leupeun nu make kacang mun bal kecrot dikenyot langsung